Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui para mitra dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun cumarios Sumpah Pocong karangan Ki Harja dina seri katilu. Mitra kaum dangu langkung tipayun simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Boh oge bilih ayana kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Numawi ieu teh mangrupi karya fiksi anu direka ku Ki Harja etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Kukituna supados tong nyangkolong ting kana waktos mangga dikawitan wae urang Bandungan kalajengan cumarios Sumpah Pocong dina seri katilu karangan Ki Harja. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, saprakna dugi dilebet rompok Mama Barkun. Harita Jaka salaku anakna calik, oge Mahendra ngiring calik. Mama Barkun tos ti heula ngantosan calik di rohangan sema. Mahendra waktu suwangi leres tos ngancir Jaka nyepungan kawinarsi. Taros nama Mama Barkun ka Mahendra. Sumohun waji. Walerna Mahendra ka Mama Barkun. Jaka teras kumaha wartos tuang rama kali ibuna Winarsi. Taros Mama Barkun harita ka Jaka salaku anakna. Alhamdulillah Pak, pangestu. Nanging waktos amang teh kaleresan ramana mah nuju teu aya. Saur ibuna nuju ka dukuh wetan. Waler Jaka harita karamana. Dilajeng oge Mama Barkun neraskeun kocapna ka Mahendra jeung Jaka Rismaya. Mahendra oge Jaka khususnya Mahendra ujang lain dianggap sasaha ku kami. Istuning dianggap putra sorangan ku Waji. Nanging ngaran kolot ka anak. Sok sanaos anak geus sawawa paribasa geus ngertos mana nu alus jeung mana nu goreng, mana nu bener jeung mana nu salah. Ngaran kolot mah teu weleh ngelingkeun kasep. Kocap nama Mama Barkun harita ka Mahendra. Jaka jeung Mahendra silih tungkul ku akhlakna masing-masing. Sumohun waji. Hapunten Mahendra bilih aya salah kocap jeung tingkah. Nyuhun panghampurana ti uwa. Kocap Mahendra kiwari ku akhlak santri. Ngaran ka guru diprakeun kana sadaya pelajaran anu dikajina tina kitab Akhlakul Banin jeung Ta'lim Muta'lim dina cara adab ka guru. Ditarima jeung dihampura ku Haji. Nanging dina hal ieu diangkirna aranjeun ngadep ka uwa teh sanes beda aya kasalahan nu geus dipilampah ku aranjeun. Numawi Haji saukur bade miwarang ka aranjeun supados pangdugikeun ieu seratan uwa kadayeuh kolot tepungan Mama ajengan Gojali di bumina. Serenkeun ieu seratan anu nembereng seku uwa seratkeun kangge anjeunna. Salamkeun pangabaktos uwa ka anjeunna. Kocapna Mama Barkun lajeng nyerenkeun ka Mahendra hasil seratanana dina hiji buku nu diserat ku bahasa Arab gundul ditampina ku Mahendra. Tampalami harita didinya Mahendra pamit oge permios disarengan Jaka nu baris nepungan Mama Gojali anu aya di dayeuh kolot. Mangga Waji.
ku abdi ditepikan sadaya pesen wahaji ka Bahaji Gojali, kocap Mahendra katutur Jaka. Sumuhun Pak, kami permiyos heula. Wassalamualaikum, kocap Jaka jeung Mahendra. Waalaikumsalam, tembalna memebarkun. Jaka jeung Hendra lajeng ngeleos angkat ngangge sapeda. Dupi Jaka harita ngabonceng barinya pengan seratan ti Ramana, sedengkeun Mahendra anteng ngagoes bade muru kadayeuh kolot nepungan ajengan Gojali. Para mitra kaum dangu, kirang langkung jam 10 berang, Winarsih nembe rengse tina salat sunah duha di kamarna. Anjeuna teras dilajeng ngadres Quran. Sarengsena Quran didaresna, Winarsih nepungan indungna di hawu anu nuju masak dengenan. dupi naon mah anu teu acan kadamel teh, kocap Winarsih ka indungna. Indungna nembal bari keong. Seneng ningal Winarsih anak hiji-hijina, kacukupan ku andalemi sifat watakna, ditambih pinter ngaji, dumeh diwuruk ku Mama Barkun jeung Umi Sadia. teu kedah Winarsih, keun padamelan di hawu mah cekap ku emak wae. Tugas Winarsih mah cekap belajar jeung teras belajarnya Neng, kocap indungna ka Winarsih. Kasusul kuramana nu harita kaleresan ningal ka hawu. Sumuhun, leres saur indung maneh. Tugas Winarsih mah ukur belajar. Keun perkawis hawu mah aya indung maneh, kocap Ramana ka Winarsih. Dupi saking nyaahna ka anak hiji-hijina, nu dina kayaanana oge salaku anak menak di lemburna. Teu sirikna mun Winarsih mentana naon ge bakal diturutan dumeh ku aya. Nanging Winarsih budak tararea pamenta, istuning watek wantosna budak santri nu andalemi jeung handap asor. Kumaha wartosna Jaka Winarsih? Saur ma waktos wengi teh ameng. Taros Ramana ka Winarsih. Pangestu bah, sumuhun waktos wengi ka dieu sareng Mahendra. Walerna Winarsih ka Ramana. Ramana ge cekap terang. Numawi Rama sareng indungna istuning seneng pisan, Winarsih papacangan jeung Jaka. Numawi Jaka mangrupi putra kiai nu diharepkeun bisa mawa Winarsih ka hareupna salaku istri dunya akhirat. Bapa ge tos lami teu sowan ka Ramana Jaka. Panginten isuk atanapi pageto. Urang pada sowan weh ka ditu mak. Ramana ngajak sowan ka Mama Barkun, dumeh tos lami kaluargina teu sowan ka pondok Mama Barkun. Mangga Pak, kin ibu sakan tenan ngadamal tumpengan heula kangge dibantun ka ditu. Waler indungna ngiring bagja dupi Ramana Winarsih ngajak sowan ka kaluargi Jaka. Kitu deui Winarsih dina nyatana. Para mitra kaum dangu, kirang langkung jam 12:30 berang, kiwari nyarioskeun kaayaan masyarakat di lembur Cisalanga. Angin sawah anu ngahaliwir ditambih tiisna hawa ti gunung, kantenan sorat cai nu ngurucuk ti pancuran awi anu maeran ka sawah jeung pakebonan janten waas keur ditinggalna. Mang Dampa nu harita nuju minge di gubug jeung Mang Kartadi gunem catur ngobrolkeun lini saliwat basa keur wengi. Lupi, rupina lembur urang sapertos bakal beunang musibah ieu teh.
kocap namang dampa bari nyesep udun dina minge Kiwari. Sumohon Kang, numawi ini saliwat aya. Nanging biasana isukna Gunung Buligis teh nandakeun hasupna anu ngebul ti pucuk gunung. Dupi Kiwari mah isuk-isuk kurang ditinggalikeun teh teu aya Kang. Tembalna mangkar tadi ka Wadampa, anjeunna merhatoskeun totonden nu biasa keur dipake adat kaumuman ku wargi lembur Cisalanga ti karuhunna. Ya kitu kan, dupi urang ge sami. Nanging musibah naon nu bakal datang. Sapertos aya nu geus ngaruksak adat kaparcantenan nu kedah dijaga ku wargi Cisalanga. Kocap Mang Dampa bari pelong ka Gunung Buligis nu welan katingal ti pasawahan lembur. Para mitra kaum dangu, waktos ka waktos kantos kalangkung, berang peting, geus kagentos, dugi kaminggon-minggon. Kitu deui lalampahan kabeh jelema, geus lain-lain antawis kamari jeung Kiwari. Dikocapkeun, lebet kadua sasih Kiwari Neng Endah keur ngandeg atawa meteng, nu teu sanes mawa kandungan tina hasil sapatemona jeung si Jaka anak Kiai Barkun. Mang Kosasih jeung Birini salaku indung bapana geus bingung kedah kumaha nu bade dilakukeunana. Nanggung wirang jeung kalemahan dumeh Kiwari anjeunna dina pihak anu lemah. Kukituna aya Mang Aim salaku mamangna Endah nu diangkir ku Mang Kosasih, diharepkeun bisa nulungan musibahna Kiwari. Dupi akang teh bingung kedah kumaha cara ngawitanana. Numawi anak akang tos lebet buah sasih ieu kandunganana. Ngakonna dilakukeun ku Jaka, nanging da buktosna dupi batur jeung nu sejen oge terang boroknya Jaka aya deketna jeung Endah. Istuning di tahun payun saurna Jaka ge bakal janten minantuna Raden Sukaganda salaku jalmi menak jeung kapandang ku wargi dieu. Kitu deui ka Kiai Barkun, sapertos antawis langit jeung bumi pami Kiwari urang bade ngajugjug ka ditu. Kocap Mang Kosasih dina harita nu bingung teu manggih jalan pikeun mentaskeun musibah Kiwari anu katampi ku anakna. Sumohon Aim, dupi teteh oge teu beak pikir kunaon Endah tega nyorengan kana mikolot. Susul Kocap Birini ka adina nu mawi kaluargi Mang Kosasih harita bener-bener dina posisi pihak anu lemah. Memang sesah ngajaran budak Kiwari teh Kang. Salah-salah mun urang langkung ngawasan disangki urang salaku kolot teh kabangetan. Nanging mun diumarnya kitu geuning buktosna. Kocap Mang Aim dina hal ieu anjeunna ge sami kapikiran kana musibah kaluargina. Kiwari teuing sih masih bisa disumputkeun. Teu sawios betus dibeteung asal ulah dugi betus disungut. Nanging mun mulan malen mah pasti jalema ge pada terangeun. Piraku akang kudu nampi incu anu teu jelas bapana saha. Ceuk Mang Kosasih, Kiwari memang laras masih bisa dibunikeun ti cara batur ka anakna. Nanging salincah-lincahna jelema nyumputkeun bangke tetep bakal kaambe bauna dina waktosna. Numutkeun kuring numawi kandungan Endah Kiwari masih kene dina sasih awalan majeng ka 2 bulan. Masih aya waktos pikeun urang tiasa balaka ka kaluargi Mang Barkun. Kuring yakin Mama Barkun bakal nganggepan kana pangadu urang dina hal ieu. Numawi numutkeun kuring ieu teh mangrupi aib oge pikeun kaluargina atuh Kang. Kocap Mang Aim usulanana kalanceugna Kiwari langkung sae coba dedeheus keur balaka ka kaluargi Mama Barkun dina ngomongkeun kalakuan putrana nu geus ngametengkeun Endah.
Hari BBC satuju wae. Nahing kumaha numutkeun Kang Kosasih. Tembal Birini. Mang Kosasih bari ngalange, rada bingung keur nembalna. Sareng akang ata nepi kumaha Aim? Tarosna Mang Kosasih ka Mang Aim. Saenakeun perkawis nepungan Mama Barkun mah wios ku kuring wae nyalira Kang. Nu mawi supados tong janten kacurigaan teuing kangge tatanggi. Nu mawi kuring oge pan salaku santri Mama Barkun. Nu tos pernah diwuru ku anjeunna, panginten mun kuring anu kaditu tatangga oge teu pati loba tarosna lah Kang. Kocap Mang Aim. Mang Kosasih jeung Burini harita saluyu. Jeung rencana Mang Aim nu bade nepungan ka Mama Barkun. Ya hampura, Nyaim, ti dieu teteh ukur tiasa ngarepotkeun maneh hungkul. Dupi ukur maneh nu tiasa dijantenkeun tulung pikeun kami kiwari. Kocap Birini ka adina. Teh sawios teh, salagi bisa dibantos, kantenan ieu perkawis aib kaluargi, tantos urang ge kudu silih belaan. Nya pami kitu panginten pamit permios heula. Insyaallah isukan kuring nepungan Mama Barkun sakantenan silaturahim. Kocapna Mang Aim kiwari pamit mulang. Dupi isukan anjeunna bakal nepungan ka Mama Barkun. Pikeun nepikeun jeung nyuhunkeun tanggung jawabna salaku pihak anu dina hal ieu oge tos ngalakukeun kasalahan anu banget dilaknatna ku agama. Para mitra kaum dangu, kiwari urang nyarioskeun deui ka kaluargi Mama Barkun. Di siang harita, Mama Barkun kalersan nuju ngadres kitab, kitu deui Bunyai. Nuju dihawu jeung Andini. Jaka kiwari di tukang nuju milaran kayu kangge minuhan bakal bakareun pawon indungna. Teu disangka kiwari kadongkapan Sema nu teu sanes mangrupi kaluargi Winarsih. Nyaeta Raden Masukaganda jeung Nyai Mas Sekar Sari kalih Winarsih. Bari disarengan bujang-bujangna mantunkeun babawaan tumpeng kangge sakadar babantunan keur kaluargi Mama Barkun. Assalamualaikum. Munggaran uluk salamna Raden Suganda kiwari. Waalaikumsalam. Tembal Mama Barkun bari mukakeun panto ningal Sema harita bakal besana, lajeng nyauran ka Bunyai salamah sareng ka Jaka. Ae geuningan calon besan, mangga kalebet. Dupi sagala repot ku babantunan sagala di Mas Raden. Bu, iya ya Sema. Bunyai salamah langsung nembalan. Sumuhun Pa sakedap. Tembal Bunyai salamah ti hawu. Dupi harita terang anu nyemah teh calon besana, ku senengna asa kahormatan pisan dina nyatana. Aduh, dupi sagala ngarepotkeun wae Nyai teh babantunan sagala. Kocapna malapah gedang kiwari Bunyai salamah ka kaluargi Winarsih. Teh sawios Bu, nu mawi sakadarna wae. Kami seneng tiasa silaturahim deui ka pondok. Waler Nyai Sekar harita teu lami Jaka geh ngiring ngariung dumeh kongsi desauran oge kuramana ngalangkungan adina. Bapak oge Ibu, dupi teu wawartos heula Winarsih ka abdi, pun Bapak kali Ibu teh bade nyemah. Kocapna Jaka kiwari reuas dupi dongkapna Rama jeung indungna Winarsih teh teu aya wartos ti heula ka anjeunna. Teu sawios Jaka. Kami ngahaja memang teu wartos heula. Nu mawi kami palai silaturahim nu tos lami teu sowan ka Pak Kiai. Tembal Ramana Winarsih harita dilajeng gunem catur ku sababaraha hal nu harita ditepikeun ka Mama Barkun. Nya kitu Pak Kiai. Panginten kami teh salian bade silaturahmi nu mawi kuring salaku Ramana Winarsih bade aya perkawis nu bade diomongkeun sareng Pak Kiai ngeunaan anak-anak urang sadaya. Kocap Ramana Winarsih kiwari lajeng ditembal langsung ku Mama Barkun.
Sumuhun Dimas Raden, mangga dupi naon sakinten anu bade diomongkeun teh. Waler Mama Barkun dilajeng naros deui ka Ramana Winarsi. Numutkeun kami langkung sae pami acara nikahan putra putri kami teh dimajengkeun wae saenggalna. Numawi simkuring ningal galagat putra putri teh sapertos palai saenggalna rumah tanggi. Sanes kitu Bu. Raden Suganda kocapna bari nyawel taros ka bojona. Sumuhun Pak Kiai, panginten nuku kami perhatoskeun oge beuki dieu barudak teh beuki deukeut wae supados tong janten kabablasan cara kolot kangge nanggung jawaban ka putra putrina. Panginten kami ngusulkeun diajengkeun wae cara nikahna Jaka sareng Winarsi di sasih payun. Perkawis biaya jeung sajabina panginten kaluargi Pak Kiai tong rempan, sadayana kami tanggung. Dugi 3 poe 3 peuting kami ayakeun hiburan oge kangge hiburan wargi lembur Cisalanga. Kocapna Nyai Sekarsari kiwari sadayana kantun ngantos nyaeta ngantos waleran ti pihak Kiai Barkun. Alhamdulillah, pameh kitu saena kami salaku kolot tangtos ngiring wae. Dumeh ku bahagia tiasa enggal pangantenan keur putra teh. Nyetangtosna kapayunapan enggal-enggal. Kami sadaya teh kenging ngais incu. Nanging ku saena ieu sadaya panu ngalakonan teh anak. Kumaha panginten mun ditaroskeun wae langsung ka Jaka supados basa kolot teu aya ngatur teuing kana kahayang maranehna. Walerna Mama Barkun kiwari janten longsong rasa manah kaluargi Winarsi. Dupi di waler kitu kantenan ngantos waleran hungkul ti Jaka sareng Winarsi. Kangge Jaka pribados mangga ngiring wae Pak, numawi Jaka ge pogoh ka Winarsi. Walerna Jaka kiwari sapinuhna nampi kana pengajuan akad nikahna nu bade dimajengkeun di sasih payun. Teras kumaha sareng Winarsi? Taros Raden Mas Suganda ka Winarsi. Dumeh Winarsi ge teu dipasihan terang dina dongkapna kaluargi nyemah ka Mama Barkun teh istuning bade ngomongkeun hal kieu. Kitu oge Winarsi Pak, nampi kalawan bagja sapinuhna sapertos Kang Jaka. Walerna nu harita geus saluyu yen antawis pada kaluargi teh bade majengkeun kana akadna nyaeta akadna Jaka jeung Winarsi dijantenkeun di sasih payun. Neng Nung para mitra dongengna kabujeng Neng Nung. Kumaha kalajengan carios sumpah pocong rekaan Ki Harja dina ieu carios diantosan wae dina seri kaopatna. Sakitu anu tiasa kapihatur sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.